Muan. Ulah mara carentil bisi hujan gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek 9:30 tapi nemelan jika nuhudang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga nu teu ridho atuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuhku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirig ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI nuku simkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lembur tikawit Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe Tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormateun simkuring. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan pasti ngabogaan tujuan. Kali-kali ibu leos ka sawah tuluy tanya tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Kali-kali bapak ngawangkong jeung tukang dagang meungpeung aya kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung dalamun rugi mah bangkrut. Kali-kali ibu ngawangkong ajeng nu gering kunaon nu gering make jeung dibawa ka rumah sakit tah jawabanna teh hayang sehat. Tah ari ibu ngariung di ieu tempat cenah bejana rek pangaosan sabenerna ai pangaosan hayang naon. Heuh bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu tah kuring encan percaya kumaha lamun ku Allah dibere ilmu kuat moal ieu awak. Da teu saeutik jelema dibere ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu menang kasombongan datang berarti ti kusruk kana jurang kahinaan lantaran kasombongan dina ilmuna. Mata ari ilmu teh boga judul al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tah kanyataan mah kabeh ge baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi geuning pedit mah anger. Kabeh ge nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a teh dalil nyarek pasea tapi nah ustad ge pasea wae. Apan ibu ge ararapal ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah jadi. Berarti urang teh lain teu boga ilmu geus boga ilmu mah nganu eueuh mah oncor alias cahaya tina eta ilmu. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu jawabanna ngan hiji qalbun salimun iwal teh jelema nu hate bersih. Keur mah hirup bodoh kata mah ngewa ka batur bodoh wae ngewa ka batur komo pinter moal teu ngaleyak batur. Naha urusanana jeung hate. Keur mah hirup sangsara kata mah panas ku batur. Batur beunghar dituding nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul. Sangsara wae kotor hate komo beunghar moal teu nipu batur. Matak maju jeung munurna manusia tangtukeun ti ayeuna wadah nu alus naon eta wadah manusia hate nu hade.
Lamun jelema pinter alus hate bakal tawado, ngan lamun jelema kotor hate bari pinter beuki luhur elmuna bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna lantaran ilmu dipake alat kasombonganana. Well, genah aya ceramah loba nu ungeuk teh. Eta teh cirina teh kasiniran teh. Jelema beunghar alus hate bakal bager. Nu paling paur jelema beunghar goreng hate. Leuwih loba hartana, leuwih adigung dina hirupna. Kongkorong ge pira kadar 20 gram kuat jika ngagubuk 2 kilo atuh. Hedongko maksudna. Pinggal oge ti dieu nepi ka dieu dan nepi ka digibri-gibri jelema setruk atuh. Jari teh kuat kitu-kitu atuh. Dah hayang maledog ku mik ka jelema kitu teh. Nanaonan harta di kitu-kitu. Keur jelema nu kotor hate mah harta jadi alat pikeun nyombongkeun diri. Keur jelema nu alus hate boga harta justru era lamun gedong sigrong di saat yatim teu katulungan, era lamun duit loba di saat miskin teu kabela, era lamun tanah nepi ka loba tapi naha loba jelema nu teu dahar teu dibantuan. Matak nu ngaran hirup ternyata ieu teh palsu. Ieu teh nu hadir teh pararasu. Matak sagelis-gelisna ibu dangdan setek rekebek make up dipake belas on ongkoh aya jorojo kuring kabita teu. Nah, sabab apa? Ieu teh palsu. Da aslina ibu teh lain ieu wajar dumeh maneh rek pangaosan mandi setengah jam make up dipake belas on ongkoh wajar deuk ngaos mah nepi ka parfum sagala disemprot dada disemprot ces kabujur-bujur ces. Nah hama kejeng apal eta bieu urang ngaliwat kuat seungit na beak ti karep dah hayang nganyang urang ka imah ibu daster merengkel atuh kaluhurna teh pan baju teh warna-warni teh kancingna teh jiga partai cobloseun tah aslina urang teh saha nana gerhana nah ceramahna asli punten palsu tadi dina ceramah kudunya ka miskin kudu nulung anu butuh nalang nu susah gerak bere jelema yatim eta mah sakadar ceramah sok buktikeun naik kades kaluhur panggung saya gitu ceramah teh kahartos pisan yen urang teh kudunya ka fakir miskin ayeuna mah amplop teh moal dibikeun cing teu naha des urang bagikeun ka fakir miskin pan sakumaha ceuk ceramah salira kumaha ceuk kuring geus tong ngulem-ngulem deui berarti palsu matak nu ngaran hirup aslina urang teh saha tuh nu beunghar asli da palsu gedong hiji hayang 2 gampang sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang 2 gampang BPKB na kabangkeun ngan hirup palsu imah 2 mobil 2 ngan unggar bulan ge ngebul hulu nah setoran ieu teh palsu Pak matak urang teh entong hirup penuh dengan kepalsuan aslina urang teh saha lamun jelema sangsara nembongkeun keaslian tumarima kana kasangsaraan nu bakal muncul sifat sabarna lamun jelema beunghar ngaku kana kabeungharan bakal moal narima kana BLT gedong sigrong mobil mewah sawah lega budak sakola nah ai kana BLT kuat kokoro malahan kades di edan-edan kades di gelo-gelo kades edan batur menang BLT aing henteu teu rumasa manehna teh beunghar budak sakola sawah lega mobil aya imah aya tapi naha kades disarekan lantaran menang BLT sing mikir hirup teh ulah jelema munafik aing ngomong hayang beunghar kanyataan BLT butuh aduh demi Allah kades nuduaan keprok tuh saking ku satuju teh karena ceramah kuring teh dalamun jelema nu asli beunghar mah lain kitu dibere BLT teh bakal nolak moal des moal narima imah boga sawah boga budak sakola teu kokoro-kokoro teuing barang dahar ge sapoe teh 3 kali bikeun we kanu hakna tuh si fakir tuh si miskin tah eta jelema beunghar anu asli teh well nya ge keprok da eueuh matak aslina urang teh saha talungkeun rambut gondrong bukan pembohong hatena mah jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan tong hirup palsu urang teh matak nu ngaran kahirupan mah punten ieu teh urang teh KBG palsu saha atuh aslina urang tah aslina urang mah disebut hamba Allah ari hamba Allah nu kumaha innallaha ma'ana lamun hirup geus bareng jeung Allah kakara disebut hamba Allah ieu pangaosan jeung Allah da lain ieu teh naha pangaosan jeung Allah teu percaya isuk aya deui pangaosan nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna tah geus kaharti berarti ieu pangajian lain jeung Allah naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok
ngaku so. Tinggal nanya ka kuring eta kitu bebengok maneh ceramah na jeung Allah ulah kepercaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awakna pengajian hatena mah suudon kieu ampun ieu jamaah kuat eueuh nu balik hatena lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy kuring teh datang berarti kuring lain jeung Allah ceramah teh jeung duit kumaha tuh Kang Nana lamun engke emak deuk ngawinkeun tuluy rek ngulem ngan moal dibayar geus pinuh berarti hirup innallaha ma'ana teh hese hirup bareng jeung Allah teh hese lamun hirup bareng jeung Allah kaputusan bakal kaputusan Allah kahayang bakal kahayang Allah sifatnya bakal niron sifat Allah sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar nepi kaya sobur buktikeun dina gawe ibu lamun Allah boga sifat Al-Ghafar teh maha pengampun dihina diledek dicaci dimaki boro-boro si itu datang ka imah dina henteu bebaskeun hampura karunya si eta teh jelema belat matak ngahina urang teh artina hirupna ngahinakeun dirina matak nyebut bodoh ka urang teh dirina teh teu pinter matak nyebut kedul ka urang teh dirina teh teu daek matak ngaledek nyaci jeung maki ka urang pinuh kekasirikan dina hatena sing karunya ka jelema nu ngahina ka urang matak jelema nu ngahina pek pika cinta tonyok seutik udah teu sanggup hate nepi ka ditu Al-Ghafar lol ibu boga salaki baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ari jadi jeung nu petot tarimakeun da keputusan nu terbaik adalah keputusan Allah sabab Allah maha uninga kana kaayaan hete ibu lamun ibu boga salaki lamun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga Nana Gerhana hampura ibu teh moal nyaman hate kaluar ti imah ditutur-tutur WA na loba dipariksa naha sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun malahan mah jeung nu petot mah ngarep-ngarep diserahkeun teh nah ada eta nu irungna kuat ngadegu gitu atuh tapi nu kasep bari beunghar hate ibu acan siap jadi Allah teh maha uninga kana rasiko nu bakal kajadian ka awak ibu matak manusia mah enggeus we narima teu kudu riweuh jeung nu kasep bari beunghar init ka Indomaret patingjing-jingjing leungeunna lol budak perawan rag-rag lipstik pirage dipangnyokoteun ku salaki ibu neng lipstik tinggalin nuhun bapak pirage nuhun kumaha ceuk bapak sami-sami bawa jumpa ke Indomaret mah mangga bade balanya naon sami senal atau senal sami mah bade balanya mah sami tina sami nepi ka 11 poe teu baeud ge coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk dituturkeun si itu awewena jor kawin jeung itu geus teu butuh aing mah atoh artina keputusan Allah itu terbaik. Ibu hirup di dia di ieu tempat geus tarimakeun sujud syukur hirup di tempat ieu nah make jeung kudu sujud syukur ngeunah ibu di kampung duit 15.000 bisa mahi pake dahar depan eueuh deungeuna tinggal leos ka sawah aya jonge jotang babadotan pucuk hintrong leuncat takokak garos gerasok palebah keur barang dahar teh doma rabeng tapi tempo awakna jareg jag sarehat teu plu-plu acan itulah sifat hirup di kampung matak lamun batur nyebutkeun kampungan kudu bangga da si eta ge henteu kotaan bener tuh Pak datang corona urang kampung wah nyaman kamana mang pan batur mah ulah digawe lockdown dah teu ngarti lockdown macul we malahan mah irung teu ngangse oh sok bebeja ka kades tara sieun disuntik. Coba orang kota Pak di kota mah aya penyakit eta hampura emas dijual kongkorong dijual imah dijual sawah dijual ayana corona 2 tahun pabrik hancur rumah tangga ge hampir hancur coba di kampung ngadon anakan matak mengeus hirup di kampung itu indah enak kalem enjoy syukuri nanaon ge bener Bu awak ibu badag gede bae dipoto ulahnya ngeyeng kieu paduli buru teu oge nah cirina salaki nyenangkeun ieu mah nu genut dipoto teh kieu we cing teh ibu nah hanya ngeyeng ngarah ka tempo langsingna eta teh penipu aya dina foto langsingna kieu na jiga drum nu ditungguan ku hancip hirup mah pek geura tarima ku ka kuring kulit hideung geus tarima teu kudu meuli skincarean
Ieu mah kulit hidung meuli skincare beungeut bodas da punuk merenge geus antep. Bulu panon geus alus antep keneng. Ieu mah teu narima dipanjangan 50.000 pan teh sabeulahna. Eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang teh kajian nu berat kiceup. Balik ti dieu teh pan ieu teh aya ti luar desa, mungkin mawa motor, mungkin mawa nu gelebug angin badag, nilep bulu panon duana ti kusruk kana walungan. Ya Allah, lain Allah dudut bulu panon. Tarima ke halis. Ieu halis geus alus da eueuh jelema halisna gede sagede lauk atuh. Ieu mah teu narima krok ganti ku patlot. Pan ngarerepot diri balik ti dieu teh pasti jeung salaki naha leungit hiji. Matak hirup manusia geus tarimakeun. Tong riweuh. Lamun jelema teu bisa narimakeun di dinya bakal disebut riweuh. Neng bobogohan ternyata putus tong jebleh. Allahumma uzurni fi musibati wa khlubni khairan minha. Ya Allah abdi pegat jeung cucungik si eta. Mugi ilahi ngagentos kuno langkung saya tibatan si eta. Neng putus jeung kabogoh bae engke ge bakal datang nu leuwih pantes ke neng, nu leuwih ngahargaan neng saha loleh kuring. Tuh tong mempertahankeun jelema nu geus teu bogoh dipertahankeun sok olo-olo. Bener Bu? Manggeus hirup mah tarimakeun. Tah sumber manusia lamun hatena alus narimakeun narima batur beungharkeun bae urang sangsara teu naon kabeungharan batur ku panasna urang moal matak rezeki batur jadi nu urang. Justru ku goreng hate penyakit bakal datang, darah tinggi bakal sumping, kadang-kadang stroke itu teh. Paeh kitu teh. Nah panas ku milih tarimakeun. Malah engke nu beunghar bakal ditanya ti mana harta dipake naon, deuk naon jawaban. Nu sangsara mah ieu ku salat bisa ka sawarga, moal ditanya harta ti mana dipake naon, ditanya ku malaikat ti mana harta dipake naon, bari urang hirup sangsara tinggal cawel malaikat teu gableng. Coba nu beunghar, stop heula, salat ti mana harta dipake naon, deuk naon jawaban. Mata kerja jelema beunghar nu aya di dieu wayahna atuh tuh tempo si yatim pangmerekeun, tuh tempo si miskin pangmikeunkeun, bisi aya jelema teu boga imah pangyieunkeun, ngarah jadi saksi engke di akhirat ditanya ti mana harta dipake naon, yatim nago Gusti hartana dipake keur jisim abdi, miskin nago Gusti hartana dipake melaan abdi. Ngan lamun jelema beunghar kumet jeung pedit kanu miskin engke si miskin jadi musuh di akhirat. Di mana harta dipake naon, diangge si miskin nolol si miskin ti surga, dagor Gusti ngawaduh. Nya bener. Matak saksi hirup urang teh saha? Lamun hirup jelema beunghar saksina adalah jelema miskin, matak jelema beunghar nu alus nyaah kanu da hirup mah sakadar disebut beunghar sote aya si miskin asli. Bari si miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyolatan, aya nu maot pangheulana tahlilan. Si miskin matak lamun dina riungan ieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kalina mah miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan atuh eueuh nu nganterkeun antep jam 8 peuting cenah aclok-aclokan di jalan keune antep ngan paling ge urang bubar da keung hirup teh ukur disebut. Nana gerhana cek batur ustad, cek batur kiai teu sudi disebut ustad lagi. Nah maka jeung teu sudi sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur. Piraku ustad kitu. Da ngaran-ngaran ustad mah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ayeuna nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Tinggal tanya ka ustad pernah teu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Mun mah dina riungan ieu aya nu ngalaman bareuh demi Allah lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma pan korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal. Tuh 2 kali suudona tuh. Wah kalah kadar oraka mending baralik itu ah. Nya urang teh karek disebut batur matak naon kudu dikalege karek disebut
Di luhur aya pejabat, Pak punten ti mimiti camat nepi ka bupati, ti bupati nepi ka gubernur, ti gubernur nepi ka presiden, teu kudu legeg. Naha moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat, eureun rakyat nyoblos moal jadi RT acan. Mata keur para pejabat lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat, moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Weh. Ari heueuh so. Dek jadi pejabat kumaha lamun eueuh nyoblos. Malahan mah areureun nyoblos moal teu aedan si eta. Pan loba jelema anu duitna kalaluar ai rakyat duitna dicapluk ai nyoblos ka nu sejen. Akhirna teh di Cisarua ngumpul marake kolor. Kaluhur make baju partai. Di jalan teh kitu coblos. Ari abdi der nurutan. Turun tina mobil kikituan abdi ge coblos. Ditewak ku dokter dek disuntik cing teh tobat. Nah cenah ieu mah jeung apa tobat jelema cager aing mah cing teh. Nah atuh miluan coblos-coblosan panya teh keur kampanye borek ngiring lumayan we 50 keur ongkos. Kunaon si eta jadi dewan tuluy eueuh nu nyoblos bet gelo melaan kahayang. Padahal jelema nu alus mah kahayang dirina kudu cocok jeung kahayang Gusti Allah. Asli eta. Patak tong riweuh-riweuh teuing hirup mah Bu aya tungtungna. Ibu dihina batur, diledek batur, dipitnah batur sebodo lah. Nah aya eureunna. Engke kecapeun asa tong diladenan. Di mana eureunna? Geus nyeri huntu. Eureun. Aduh, ibu mah tinggal nganjang we lebok tinggal gitu. Asli tah. Budak batur baong bedegong, ibu tong sok milu giriweuh. Budak batur nu baong nanah ibu nu ganengna. Itu teh budak batur boga indung boga bapak dihina ku ibu sarua indung bapana nyerieun hate. Tak ayeuna budak ibu jaga ulah saperti budak si itu. Ulah ngomong ke nu batur pangjagakeun anu urang. Ulah aya nu batur cekas nu urang teu dijaga. Akhirna budak batur cager, budak urang leuwih edan. Kumaha ceuk itu lebok. Jelema mah aya tungtungna bah. Bisi boga salaki galak kuprat kepret tujang tajong aya tungtungna engke. Di mana tungtungna? Geus lempang kieu tah. Tinggal bikin bujur ibu mangga jejek. Mah teu anjir leweh. Matak jelema mah asli mun deuk doraka jug, deuk nyieun dosa pek tong dicarek Bapak. Engke ge bakal aya nu ngeureunkeun saha kakawasaan Allah. Da moal aya jelema nu saumur-umur kikituan hirup teh. Engke ge bakal dieureunkeun. Matak ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tenang tong hayang ngalawan. Engke ge eureun. Tuh tempo buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan. Kacape-cape, nu buruk mah engke ge rag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, engke ge eureun. Dunya tempat nepang reureuhan. Kahartos ya. Alhamdulillah. Kadua jelema nu bersih hate bakal ngeunteung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Geura baca ku anjeun dua ayat anu berbeda, hiji ayat Allah nu tertulis, dua ayat Allah nu tercipta. Nu tertulis Quran ngaranna, nu tercipta alam dunia disebutna. Geura baca awak ibu jeung doma, kadang-kadang asa luhur kene derajat doma. Asli. Sok doma lapar kencarkeun paling nyokot daun sampe. Pan manusia lapar tuluy ngencar mah lain daunna wungkul, daunna didudut, beutina dirabut, jerona dihakan, kulitna digoreng, pagerna dilek-lek, nu bogana dikadek. Bener? Ulaika kal an'am balduhum adol, jelema nu ngagugah hawa nafsu leuwih atah adol tibatan sato. Kali-kali ibu teh ngusapan hayam, eta hayam naon tina hayam nu teu manfaat. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, tulangna apaan iya kaum seblak. Eta hayam manfaat kabeh. Coba sagelis-gelisna ibu enjing-enjing nog, jug teunan di warung batur. Moal teh di baledog. Tikotok hayam di karungan 15.000 sakarungna, pake ngaduk kana bawang pudeg-deg ngabeukahan, nepi ka hade. Coba engke mah gumunukeun nu ibu. Pake ngaduk bawang garing. Matak lamun manusia tanpa iman, tanpa Islam, tanpa hati nu alus, urang teh ragrag darajat leuwih ti sato. Bener. Tuh kali-kali mah ibu lalajuan hileud.
jelema sieun ku hileud tapi hileud napal 40 poe 40 peuting muntal dirina nolol jangjang ngaranna jadi kukupu jelema ngewa kana hileud tapi resep kana kukupu cing hirup teh kudu aya berubah atuh ulah jiga orai ganti kulit ai orai mah pan ganti kulitna ngan ngaran anger orai kunaon pangajian urang batur geuleuh batur cua batur ngewa punten pangaosan urang mah karek ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti penceramah ganti tempat ganti sagala-galana tapi hate teu ganti-ganti nu rungsing anger nu kieu we kasalaki anger nu hohoak anger nu teu akur jeung dulur anger nu pasea jeung tetangga anger aing ngaji nu mana nu keur dipigawe well sadel atuh da bari kasalindiran dah pan pengajian mah unggal malam Jumaah ngaos aya ustad itu aya ustad dia brong bring ka ditu ka dieu kos nu heueuh bener lain urang tuh si itu tuh hate ganti teu sugantina kieu ka salaki jadi tara ieu mah angere geus balik ngaji teh dibere 50 nehi kana tengah hargaan ke sang salaki dibere 1 juta kakara hayu sono geuleuh aing mah kawe kitu patut ada dibere 50 jeding-jeding meh kana aya 1 juta hayu sono 1 juta sarungna 6:30 keur dicekelan buru pedah 1 juta coba mere 50 pepelengkingan bapana kursi aya nyampeurkeun eueuh kalah kanolol molor dirinya jeung tumila kumaha lamun boga anak bilatung nah ibu teh sieun lamun kikian wae ka salaki engke maot hese nilep pan maot mah kieu ku sabab loba kieu ka salaki ngecepret teh sia teh mah untun lebe pinter mere 5.000 jug nilep sorangan teu leumaneun jeung tapakurana bapak oge deui sarua geus boga pamajikan tong sok tuang teh kanu sejen tempo we nu urang dek goreng paduli har aya naon kitu lamun bapak teu eureun geus boga pamajikan tapi tumpat tepok anu sejen nah teu sieun engke tungtung hirup maot ngaranna hese peureum panu maot mah innalillahi pan peureum sia teh kieu sabelah asongan nu geulis jeung kieu sorangan cicing tong dipercaya dongeng wadul eta mah ngan hirup teh alam ge ngaharewos tah batu maruk lain ngaharewos batu sateas-teasna batu masih kena bisa diciptakeun jadi semen tapi teasna hate manusia hampura lamun geus boga penyakit hate hese beresna bener ibu mun geus ngukut dendam rujit teh ka batur teh cua we ka batur teh mana nu disebut hamba Allah teh hamba Allah mah geus eueuh sifat rujit geus teu hayang nyalahkeun batur geus teu hayang nempok ka gorengan batur geus teu hayang ngadenge kana kasalahan batur sabab nu disebut hamba Allah neuleuman kana dirina urang ge leuwih apal saha urang sanyana ibu lebih apal kana kagoreng patutan diri ibu kuring ge leuwih apal kana kagoreng patutan diri kuring matak jelema pek we silih omean ku dirina masing-masing daripada diomean ku batur kasigeng mending diri hayang ngomean diri sorangan bener geuleuh atuh da sadia tuh toong sawah di dieu mah pan usum nyawah melak pare nu dipelak pare tapi jukut milu hirup dina sawah aya tutut sakotak eta sawah ku tutut mah kaubek pan teh aya jelema nu jiga tutut teh tara ngomong lunguh ujug-ujug pelenung bapak ini jejak gawir kurumui belut pan aya teh sifat jelema nu jiga belut loba janji eueuh bukti loba waos nyorosos tanpa buktos belut si keher teh tah ngeuna keprok saurang euy nah ada urang ngomongkeun belut gawir hese ditewakna jeung hese dicekelanana loba janji eueuh bukti loba waos nyorosos tanpa buktos belut gawir urang mah keur ngomongkeun belut gawir saha eta belut gawir lamun dilalaki nu loba ngarayu gomal cek teh tajung kami sakit belut gawir budak awewe gampang deh perasaan iya ke puskesmas makasih ya kamu perhatian sama aku coba nu geus kolot kieu tah ieu korbana tah
Pan geus kolot menjatuh ti tajong boro-boro kamu sakit kalau kanolo atuh eta batu eta cokor maka jeung ulah ilu sagala belut gawir mama motor berek-bekan bari mogok dorong kuduaan aduh nyebutna iindiaan coba nu geus kolot kieu dibonceng ke motor butut ngagajel harita jejak motor ganti cak yang oge atuh ngarepotkeun pisan ini apel aana hateu ngarokok ceceh tinggalin wios ceceh abi heula coba geus karolot kieu mang ana hateu ngarokok oh nya tetep kudu eureun bisi TBC nepi ka kamuflase hirup miningan beungeut ku sawe guguru tuh ti sawah aya tutut aya belut kadang-kadang aya eceng kadang-kadang aya jukut padahal nu dipelak adalah pare tapi naha jukut milu hirup kahartos dina pare ge dua rupa aya nu beuneur menu tungkul tah anu teu beuneur mah jucung sok ku bapa tampo matak jelema leuwih luhur elmuna leuwih rengkuh dina hirupna batur leuwih dihargaan batan dirina budak satepak wae bakal dihargaan nah juk budak cenah gelut 5 menit 1 menit pakaleng-kaleng coba inung jeung bapana gelut sapoe 7 poe hese ditanya mah ngajedog di dinya budak mah gelut jeung budak tatangga 5 menit sak detik pakaleng-kaleng coba inung bapana bapana keluar inungna ka jero nolo sia nepi ka araraneh aing mah heueuh nya tuh awak itu teh awak ibu teh bongkar graso rambut halis kumis janggot bulu dada bongkar Allah teh miara ka awak bapak teh rambut manjangan pan halis mah teu manjangan dalam urang di paranyang halis teh sudi urang ceramah mau teh pas kieu teh iret amit-amit aing mah huntu tulang dina jero leungeun aya tulang mana nu manjangan tulang leungeun nah huntu tina tulang teu manjangan teu kabayang ibu paranyang huntu panganten anyar mau teh beak atuh jeung beungeut-beungeutna kagegel wae jadi Allah maha sampurna nyiptakeun manusia ge kalayan sampurna tah sampurnana manusia lamun hirupna geus jeung Gusti Allah. Kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban cerai terjadi tong nuding Allah. Cerai heueuh budak korban Allah dituding. Lain Allah nu salah, ibu nu goreng adat. Nepi ka ngamak ka salaki lah ke dasar, lamun salaki keur usaha kakara jiga ngamanja. Mun salaki ngajedog si bagong. Untung salakina pinter naon mana nyebut bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ya anak begujang. Rag-rag talak cerai heueuh nu dituding Allah ibu nu salah coba lamun hirup jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjor lamun salawasna nyantel ngait jeung pangeran amak ka salaki tong coba-coba ngaluarkeun kata-kata kasar ngewa awewe darengekeun tah tenang Pak tenang lah urang carekan darengekeun tah ulah pernah keluar kata-kata kotor ulah pernah keluar kata-kata kasar matak naon lamun wirid amak kasalaki wiridan tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene bari cekek yasin pan salaki teh tibatan amak mah ngadon maca ayat kursi gerak keluar nah dianggap juri cai asuh gebrok duit 2 juta tinggal tangkep sodaqallahul adzim duit menang rumah tangga anger budak teu korban itulah fungsi manusia nu hirupna bareng jeung Gusti heueuh nya katilu jelema nu bersih hate mah bakal bisa ngajen batur baong bedegong batur diajen ku baongna salah batur diajen ku salahna setiap manusia boga proses katangtuan teu mungkin jelema bener ti orok nepi ka dewasa tina dewasa nepi ka kolot teu mungkin pasti jelema bener teh ngalaman hirup salah heula tuh Pak Kades ge meunang guru nama tinu keok teh jug tanyakeun kunaon Pak Kades meunang apan guguruna tinu eleh kunaon si eta eleh jadi kades tara datang lamun ka pangaosan tara hadir mun diulem kanu maot tara sumping nu sangsara diarantep tah akhirnya Pak Kades berpikir berarti aing lamun hayang menang jeung warga kudu deket nu sangsara layeutan pemuda deketan anu ngalahirkeun pangmawakeun ka rumah sakit ceuk warga teh hade euy si Kades
tuhnya menangna jadi kades teh guruna nu eleh matak saenggeus menang kudu nepungan nu eleh nuhun. Daek teh kades nganuhunkeun kana eleh ngan moal teh ditonyok. Da asa mah panas. Ibu bisa balik ke rumah tangga guruna mah nu pasea. Gur keur we batur teh pasea wae kumaha ceuk ibu, Pak urang mah ulah pasea kot ganeng jiga si itu. Heueuh mah urang mah ulah pasea ganeng ngan anehnya pasea teh loba anak. Kumaha ceuk ibu, heuh ngan anakna harasem beungeut. Kumaha ceuk bapak, nyieunna meureun mah bari baeud. Atuh kumaha mah urang bari saserian yuk, matak ieu hasilna teh. Jadi orang bisa alus teh guguruna mah tinu salah. Boro-boro mah tinu salah. Anjing sekalipun keur jelema anu alus hate bakal jadi guru. Anjing pirage. Mata kuring mah diajar guguru ka anjing. Panggih jeung anjing punten we cinta pun guru. Sadesa nyebut nu gelo. Gelo cenah gerhana teh. Nah cinta nyebut gelo, maknya guruna anjing, paduli teuing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing, taong we dina kitabna Kitabul Gumarom jilid kahiji hadisna nomor kahiji babna bab toharoh. Lamun bapak dilamot ku bibir anjing, ku letah anjing, kumah ku 7 kali make taneuh, tabawa kana ilmu hirup. Sanajis-najisna baham anjing masih kana bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut, hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Weh, matak ulah coba-coba ngomongkeun jelema salah bisi karunya hatena nyerieun hatena inung bapak nyurujut cai panona, ibu boga budak anu bakal leuwih edan tibatan si itu. Bari teh kalakuan maranehanana bener. Sanajis-najisna anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh. Najis bibirna jelema Pak mun geus nyerikeun hate batur leungeun mentah hampura awak padeukeut hampura kanyeri mah moal bisa eueuh nepi ka kiamat kita. Hartos ibu. Ari ibu ngahina batur dosa teu? Ngomongkeun batur dosa. Baeud ka salaki dosa. Iraha bade riren. Eta ilmu geus nyarampak tinggal eureuna ceuk urang mah. Ieu mah ngomongkeun batur dosa, dosa. Nyarekan salaki dosa, dosa. Pas ditanya, ieu deuk eureun, teu hayang eureun, deuk tuluy aing mah. Si eta mah riweuh. Bakal bisa silih ajena. Atau dina agama sarua Pak pek geura silih ajenan, aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh. Wibawa negara aya di TNI, aya di polisi. Wibawa agama aya di tokoh agama. Matak lamun ustad jeung ustad pasea ragrag derajat agama harita keneh. Leres ya teh. Mun polisi jeung TNI pasea ragrag derajat negara teh. Boro-boro mah melaan warga, boro-boro melaan rakyat, melaan diri nage geuning teu mampu. Matak polisi jeung TNI mah kudu berkesinambungan aya babinmas jeung babinsa babarengan. Matak tugas nage beda polisi jeung TNI mah. Polisi tugasnya nembak penjahat, angkat tangan. Sieun pan penjahat ku polisi. Coba lamun polisi kieu angkat tangan. Komo lamun polisi tewak. Aing mah mun boga polisi kitu teu sudi. Dierok itu. Matak polisi mah weweg-daweg boga perjanjian ngaranna catur prasetya. Bapak TNI weweg-daweg tikut nawaringin soreang jalak harupat didudag ka dieu wih jam 10 datang ka ditu jam 12 peuting ini teh subuh ka dieu weweg-daweg gede sorana. Nah apan wibawa negara teh aya di TNI. Talamun ustad ulah coba-coba jiga TNI ditewak. TNI kajajaden. Eta kieu we urang mah. Talamun ngabejaan ya ka neng munduk boga salaki entong ka polisi entong ka TNI mending ka ustad. Sabab ustad mah bijaksana. Umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we. Ustad mah bijaksana mata begung teh awakna teh. Beda jeung TNI geura nyangu siap 86 tuh. Komo polisi mah nyangu acan prit ditilang geura. Talamun hayang neangan salaki nu bijaksana ustad. Moal aya ustad nu tara ngamek ka pamajikan teh. Waduh cenah. Saha nu nyebut waduh. Ujung waduh cenah. Nah, ari ibu ngalawan. Tuh. Matak polisi mah tugas lagi nyiapkeun bendera. Oh waduh.
sangsa kamera putih orwo rok 2 poe di puskesmas teh da ieu pan beunang lamun TNI tugasna ngalaporkeun lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 90 tahun siap laksanakan jawab ku kades laksanakan kudu hohoak wibawa negara kabayang teu lamun kitu ku lebe pan lebe mah ti pasantren kudu lentong engke lebe mah bagian panungtung di mana tugasna ngadoa talamun ngadoa ulah ku TNI ulah ku polisi bisi karakterna bijil manya aya doa ya Allah dikepret atuh ku malaikat ngadoa mah bagian ustad mata ustad mah ditungtung al-fatihah berarti kades butuh doa ti ustad TNI butuh doa ti ustad polisi ge butuh doa ti ustad matak tos jaran tenteh tong sok mopohokeun ustad matak sok bisi daya ustad kades aya meureun kitu atuh nah apan sararea ge butuh ku doa ustad bener tuh Bu atuh kunaon di Indonesia loba pisan perbedaan wajar nah maka jeung wajar Indonesia letak geografisna ge beda kadaharanna ge beda pan di Indonesia mah barang dahar ge ku senok di Arab ku 3 ramo meujeun dan di Arab mah nu dicokot korma di urang malah mun dahar ku 3 ramo disuguhkeun angeun kacang lila ku senok oh nya bid'ah teh teu meunang ku senok teh da eueuh ti nabina maknya Allah ngasupkeun neraka ku senok nya ku senok we aya dahar jeung angeun ulah ku 3 ramo di Arab kumis pondok janggot panjang sunah Rasul heueuh abdi ge sepakat ngantong coba-coba di Talegong da di Talegong mah aya nu jadi aya nu henteu tuluy ceuk bapak tong ulemna gerhana bid'ah nah eueuh kumis eueuh janggot teu jadi narek kumis eme ditapelkeun cing atuh nu kitu-kitu aya manu pika ulah jadi perdebatan jeung papaseaan pira kadar kumis jeung janggot kahartos di Arab ngong adan langsung qomat meujeuh nah maka jeung meujeuh di Arab jam 5 geus ngawala di masjid jam 5 matak teu kudu adan teu kudu pupujian heula cobaan di Talegong ngong adan langsung qomat tiluan matak di Talegong wayahna kudu hadir orang NU akhirna teh pan ngaran pupujian aki-aki geuning niupan mik beletuk pan eli umat muslim umat cicing lama kasusurian hayo orang berjamaah sholat subuh akhirnya setengah genap maghrib dengan pemuda tanu dihanap cegekan teuing eta abah keur eling umat pemuda ngaliwat abah teu eling wah dibaledog tah keun da ku carana mama ngulum ceramah teh hayang anu bari curhat pan beda penceramah ge komo urang mah beda pisan di mana ya penceramah kieu atuh goreng-goreng penceramah mah udang badag gamis ngangsar soban ngagaplek teh eta penceramah lamun nolol ajengan kitu teh narangtung mustami wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang well kuat eueuh nu assalamualaikum di ditu aya warung palih mana cinta pangaosan kalem macen nana gerhana lagi bakal telat bari ka dewek teh euy kuat teu dianggap des aing mah ngan untung aya bapak TNI kade cenah Pak Ustad kakara eta cenah ustad teh kitu kuat jiga nunjuk anak ucing ka dewek nah atuh bet kitu abah we da karesep urang kuring osok saban geureuh kanu diudang kanu gamis tara nah pek sacarana sacirina tong make jeung pasea ku baju bener cai aku nya lain maksudnya dek nyieun simbol lain dek nginum da cicing urang diajar mikir iya hargana ukur 1.000 perak lamun hayang mahal ibu lamun hayang mahal piceun cai asupan madu bisa jadi 50.000 piceun cai ieu antep botolna ieu asupan madu tina harga 500 perak bisa jadi 50 berarti jelema tong lalajo cangkangna eusina dong
kahartos Pak nya iya hargana 500 perak eusina cai piceun caina ganti ku madu hargana jadi 50.000 jadi jelema teh lain cangkangna eusina kahartos da ieu ge ibu di jarilbab eusina mah teuing tuh anu pecacapekeun mah tuh ka ibu-ibu nyebut ku aing marek dibeja-beja tah kuat kadenge pisan ibu ditiung bocang anu ukul heueuh cenah bokos useup ngararait wae ngomongna teh sok ieu botol cai 500 perak piceun caina ganti ku madu jadi 50.000 jadi jelema teh nu nangtukeun harga diri manusia eusina ieu cai buka asup laleur dipiceun jeung caina madu buka asup laleur dipiceun laleurna jadi jelema geus jadi madu mah kareueut jeung amis dihina diledek dicaci dimaki eueuh pangaruh nah geus apaleun ngaran madu mah dihina moal matak terhina dipuji moal matak ngapung Pak bener ibu kunaon ibu dihina batur bet kahina dabongan ibu boga penyakit ibu geus dangdar sakerobok make up dipake blas ono ongkoh mani komo geulis cenah urang teh turun tina imah ju koceak teh pemuda ya eta bongot moal teu ka dia sebelegung ku aing dikepret kitu nah kunaon ibu kasihgeung pan heueuh beungeut naon ngahina kunaon ibu ngarasa kahina ku disebut beungeut bongan ibu ngarasa geulis piceun sifat rasa geulis ya eta beungeut pan sia ge gablek beungeut kitu atuh teu kudu riweuh Pak Kades ngarasa diri jadi pejabat nalika warga tengah hargaan bakal amok tapi lamun Pak Kades bisa ngaragrageun derajat kadesna urang teh warga biasa urang teh jelema biasa urang teh jelema anu sarupa jeung maneh tah punten sanajan teh dihargaan ku wargana moal pernah kasihgeung da ieu ge anu hadir di dieu teh teu mungkin nyoblos ka Pak Kades kabeh pan kamari Bapak Pak Kades teh nyalon ya nyoblos kabeh teh ka Pak Kades tuh cirian ku abdi dicatatkeun tah ieu 10 30 40 tak komo golongan eta mah teu pisan cirian des tangke bawa ka desa rapatkeun muslembang nu meunang rutilahu khusus nu nyoblos anu teu nyoblos coret buru-buru ngan hampura da kiblat pamimpin urang mah Siliwangi adi Siliwangi teh sili wangi seungit jadi pamimpin jeung rakyat teh sili seungitan nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring bodoh boloho gelo na keukeuh kades nu kudu tanggung jawabna mata koream baru menjadi kades mending jadi ustad teu kaharti jadi kades aduh ayo ustad mah peletak peletuk ceramah balik kemo dus ongko amplop ongko tah lamun Pak Kades mah balik kudu panori bisi ieu anggaran kurang deuk ti saha nomokan apaan judulna ge mau ngamuk gajah mata pamimpin bagian anak bener pan urang-urang marayat lamun aya mau ngamuk gajah mata urang bubar bikeun cenah gelut jeung mau insyaallah eleh tak kades teh kumaha cek kades teh rada gelo aing kudu gelut jeung mau tak urang mah teu hayang jadi kades ngan abdi mah ngadukung ka Pak Kades tuluykeun Pak Kades ulah mikiran saperiode mun bisa mah 2 nepi ka 3 periode pek nah amin ukur belah dia berarti belah dia memarmal jika bisi lain ahlina urang teh ulah sok panas ku jabatan batur bisi lain nana gerhana jadikeun kades moal teu ngaco moal teu ibu-ibu bade naon ka dieu nyieun kakak leneng urang euy bapak bade naon sertifikat tanah teu nyaho urang ngaos yasin we sasarengan bisi lain tugasna atuh Pak Kades jadi mau balik entong moal payu mata kirupa gerak cicing dina fungsina masing nyata mamah hayang ngulum ceramah teh anu bari curhat tah beda mamah dedeh nu kudu diulemna dan mamah dedeh mah ceramahna sambil bercurhat mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroga abi mah burutnya tuh usaha omongkeun ka mamah dedeh mamah ngulum ceramahna hayang nu galak Habib Bahar Habib Rizik mamah ngulum ceramahna hayang anu pinter Quran jeung hadis ilmu tafsir nahwu jeung sorof Ustad Adi Hidayat mama hayang anu lentong Aagim ning sorana ge aduh kuat lentong
saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di Talegong ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah, ibu geus kolot. Hidup ini harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang cicing tuh ngajak seri. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Sedengkeun ai jatah saurangeun eta ge meureunan. AA ge mah lentong. Mama ngulum ceramahna hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muwafik ti Jawa. Mama hayang nu keur viral jeung tukang teh Gus Miftah. Yang utak urang lamun tukang dagang tara direret sieun kacaletot jiga Gus Miftah. Utak lamun tukang dagang kieu we urang hoream. Mama ngulum ceramahna hayang anu bari nyanyi Rhoma Irama. Da Rhoma Irama mah dakwana sambil nyanyi. Heumeunang pek bae asal alus sora mun goreng entong. Pan Rhoma Irama mah dakwana teh bari nyanyi. Tah geuning aya nu dagang anu moal ngareret sieun kacaletot ke dieu. Pan Gus Miftah ge kacaletot 3 menit pira ge rame ceramahna sajam kacaletot 1 menit jelema ayeuna neangan anu salahna atuh lain benerna saalus-alusna Bapak Kades nyieun program disingeurepan ku jelema nu kotor hate anger moal kapake Pak Kades mata tong hayang kapake ku jelema nu goreng hate Kades antep we Kades teu ecreug Kades teu balik sia atuh jadi Kades 2 poe bengek tah mata kuring ge nurutan Rhoma Irama da teu payu-payu Pak. Kapan Rhoma Irama dakwahna teh sambil bernyanyi. Aya kiborna. Aya nu maena. Sok atuh. Urang deuk neangan heula ti dieu laguna. Itu nyaho. Kala euy. Da lain penyanyi kala. Lirik lagu. Nah, ririungan itu. Karamat lirik lagu cicing ngetik heula sugana aya sinyal keramat heuh nya teu nyaho keramat teh hayang manusia sok yi jugan bebeunangan ti Kades da kamari mah urang di Tasik lagu ieu teh Kades teh mere 200 sama kamari di Tasik Singaparna teuing di Talegong mah asal aya hate kieu tak itu bobotohan engke pegat bere rokok sabungkus bener genah pemuda dina kerja sama jeung urang Pak Kades di batur mah RT RW BPD pokokna mah teu batur mah kana rompak cenah tuh hai manusia tak kitu we nadana tong luhur-luhur teuing terus kuliah aya dede ti ditu ka dieu bade ka saha bade ka abdi aya nu miwarang pada dia bikin ka barak militer soal aduh nuhun mun kabeh kieu udah teh si eta mah ada pemuda ti hanap habeun ngabobotohan mereh henteu ieu aya bonteng serius kala deuk neangan deui aya dek aing mah kala eureun heula iya tukang kurupuk geus aya deui itu orang Banyaran pas orang tukang kerupuk tuh nutur bener karena motor ka dieu karena motor oke balik barengnya bisi keung di jalan unggal aya abdi dagang we teuing ngepen teuing hayang dibeulian agan syukur Kang sing sehat
Roma Irama mah dakwana teh ku nyanyi menang pek da anu teu meunang mah pahili ibu resepkeun dangdut pek ngalamun adan jiga dangdut dicekek manya aya adan jiga dangdutan hayalah sholat geus kacau Pak moal teu di masjid moal teu di gemok teh sudi dianaran kudu gelo kitu urang Sunda boga sawer panganten bul kukus menyan kamanggung nyambuang ka awang-awang nyambuang ka awang-awang kabatara nedasuk ka RT song kudu nama kabatari nedasugi ruun turun jati rahayu di dia bibi teh bibi abdi bi sing sehat bibi abdi pokoknya nomor duit langsung di aku dulur nah, ada si eta ngaku dulur ke orang kita barang beda baik orang Sunda boga sawer panganten menang ngan ulah Fatihah diasupkeun sawer pi omongeun mata hakikat hirup bangsa urang moal bisa sarupa jeung urang Arab di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba nepi ka 30 juz sapeting tamat cobaan di Talegong pingpin ku hafid Quran tarawih nepi ka subuh RT nu pangheulana ngamuk mah teu mantau banjir cenah wat lila teuing kieu karek imam iya kana abudu amin nah hayang geura balik lalu jeger bari make tato aduh si eta ngimaman taraweh nu dibaca Al-Ikhlas we haben rakaat kagenep meureun hayang anas kan poho deui kan ngahoak ka tukang wios kul deui jeger nu ngahoakna atuh nu tukang puguh lieureun lajeng we cenah nah da eta taraweh jam 8 anggeus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh beungeut buraung tapi ngimaman taraweh mah kapake tadi urang mah jadi nu kapake teh nu tereh bener di Arab ceramah nerangkeun surga jeung neraka jelema sieun coba di urang nerangkeun surga neraka mantau mataknya kuring nyieun metode ceramah seperti kieu minimal ulah eleh ku dangdut ibu lalajo dangdut ti jam 10 nepi ke jam 5 kuat nagog diajak balik ku salaki hayo balik ceceng rame keneh ta minimal dada pengajian teh aya kesan betah atuh ya Bu tuh ieu teh lain desa ieu wungkul nu datang teh geuning di mana ya golongan ieu di mana? Di mana? Tuh, berarti lain orang dia nya. Oh tuh, belah dia di mana? Tuh, kunaon ibu datang ka dieu deuk naon? Panu ngayakeun pengajian ke urang dieu, milu udunan henteu. Kelar ieu teh pemuda nu dihanap ti marana. Maka wangi lain urang dieu deh. La ilaha illallah. Paingan ngabobotan des uyuhan kades ngagugu deh lain warga geng des itu teh nah ari marane teh bieu merek 150 menang pek bae teh teuing da itu mah hanya sebatas metode angka 10 dihitung ku ibu 5 tambah 5 10 genep tambah 4 7 tambah 3 8 tambah 1 8 tambah 2 kunaon urang make jeung kudu pasea ku cara geuning hasil mah sarua 10 kunaon urang make jeung berbeda cara tapi hasil mah anu sarupa nana gerhana Islam itu Islam ieu Islam urang mah enggeus we cicing dina Islaman silih salamatan ku bibirna ku kalakuanana jeung ku hatena tong sok nuding batur salah beusa jadi nu katempo cantang tuh ieu ge ibu ya nu katempo ku kuring mah aduh saroleh meureun aya di dia mah kacariri saroleh digaramis ditariung di imahna
Mau teu salah kitu mere duit teh mau teu nyerenteng bari nu bisa ngahalangan. Ngan kahirupan manusia mah titik akhirna barokah hirup. Mun bapa hayang barokah, ilmu barokah, umur barokah, agama barokah, segala rupa barokah, salat barokah. Lamun salat bisa dibawa kana barokah bakal katempo. Pandina salat teh aya 4, hiji syariatna, 2 torekatna, 3 hakikatna, 4 ma'rifatna. Salat secara syariat awakna. Salat secara syariat awakna. Salat secara torekat hatena. Salat secara hakikat rasana, salat secara makrifat jiwana. Cicing. Urang engke urang bawa salat urang geus nepi ka mana? Salat syariat awakna. Sarua jeung batur sarua, syarat jeung rukun salat kitu sama, ruku, sujud, bacaan sama, syariatna salat ku awakna. Bawa kana salat secara tarekat hatena milu salat. Lamun jelema hatena geus milu salat, teu mungkin ngahina batur, teu mungkin ngaledek batur, teu mungkin nuding batur, teu mungkin ngarageun darajat batur. Naha jelema salat jeung hatena mun urang ngahina batur nyeri, urang ge dihina batur sarua nyeri. Matak jelema nu sok salat tara pernah hayang ngahina batur lantaran rumasa nyeri nalika urang dihina batur. Bener. Ayeuna rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema nu sok salat bakal peduli ka sasama dina hirup. Nah teu nyangu, teu boga beas, tuh cokot setengah karung. Nah teu sakola, teu gaduh biaya, ieu ti emang aya. Nah teu ditiung, teu gaduh, tuh nalomari emak canak bilih prayogi. Eta teh secara jiwana milu dina ibadah salat. Salat urang nepi ka dinya. Jauh keneh. Jauh keneh. Lamun jelema pinter ngaledek keneh jelema bodoh artina can pinter. Lamun jelema bener ngewa keneh kanu salah artina can bener. Cicing rada hese. Lamun jelema pinter ngewa keneh kanu bodoh artina can pinter. Lamun jelema daek ngewa keneh kanu kedul artina can daek. Lamun jelema alus rujit keneh kanu goreng artina can alus. Dasar bab nu ngaran pinter mah keur ngoncoran jelema bodoh. Urang pinter tapi ngewa kanu bodoh berarti nafsu anu bijil kahartos. Jadi lamun urang pinter tong sok ngahina kanu bodoh. Pan pinter mah keur ngoncoran jelema bodoh lain keur ngaledek nu bodoh. Aduh. Jelema daek pangaosan ulah sok ngahina ka jelema nu kedul berarti urang teh can daek. Da jelema nu daek mah justru ngajak ka jelema nu cikan. Ari ibu ngajak pangaosan kanu osok kanu tara. Kanu osok, nah anu tara disamper. Tuh suudon. Ibu ngajak ke pangaosan kanu osok kanu tara, cek ibu kanu osok. Mikir nu osok mah teu kudu diajak, da osok. Justru ibu osok batur tara, tah nu osok mah kuduna teh ngajak kanu tara. Pertanyaan, nah anu tara disamper? Da tara, tuh suudon. Diajak acan nyebutkan gitu ngeus jadi dorah kate aya di urang. Aduh, tak eta mah pembelaan eta mah. Barokah salat teh nepi ka dinya. Barokah puasa, barokah na lemur, tah barokah na lemur repeh rapih runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Ngan lamun bapa dek ngukur tentang kabarokah nirup, ukur ku 4 rupa. Hiji, ibadah teh ditarima ku Allah Ta'ala teh cirina ibadah nu ditampa, cirina ibadah anu mabrur, cirina ibadah nu barokah. Lamun anak geus alus ka inung bapana, mun pamajikan geus alus ka salakina, mun dulur geus alus jeung dulurna, mun murid geus hade ka guruna. Talar. Mun anak alus ka indung bapana, mun pamajikan alus ka salakina, mun dulur hade jeung dulurna, mun murid geus hade ka tah barokah hirup mah terjadi. Goreng patut ka inung, goreng patut ka bapa, nyurucut cai panon inung ngasing ragrag kana pipina sanajan sakeclak cai mata inung murag kana pipina. Punten salat ditolak, zakat ditolak, ibadah ditolak, teu ditarima, dipintel-pintel ku malaikat ladang ibadah, dibabetkeun kana beungeut urang. Lebok pangeran teu narima kana ibadah maneh. Kunaon make jeung teu narima? Aya inung nyurucut cai panon ku bibir jeung kalakuan maneh. Matak ternyata pintu gerbangna ibadah urang ditarima aya di dunya. Saha inung? Tuh, matak sing harade keneng kakolot. Ulah ayeuna sing hade teh. Matak kuring mah minta doa tara ka batur kakolot.
tadi ge Pak cing teh doakeun rek ka mana cenah maneh ka lemur Mang Kosim cing teh Pak rek naon pengajian di mana Talegong oh rek pengajian nya ku abah cenah didoakeun sing hasil tuh tempo lah ieu teh doa kolot tukang son ngajentul urang pangalengan tadi teu hasil datara minta doa ka kolot lewas-lewas we sia eta mah abdi mah bebe jauh lah ka kolot sing rek ka Talegong heuh didoakeun sing hasil tuh malahan ieu ongkoh dus ongkoh engke teh teh dus teh doa inung jeung bapa urang tah lamun ayeuna teu meunang dus lain doa bapa urang teu diijabah urang dieu kurang persiapan well tuh cing teh abah hoyong dikintu naon ku abdi montong cenah geus peuting maneh teh Indomaret tutup Alfamart tutup heuh cing teh abdi hoyong ngirim ka abah lamun hayang ngirim cenah sadiberena ku nu ngulem cing teh arek cau wah di ditu mah cau Talegong mah galede tapunten nu merek tetet leutik tong diasupkeun nah geus ngomong urang nu gede minimal ieu teh ari ieu naon rek dibahankeun deui cing teh arek bugis komo we bugis lagi warna hidung da dijieuna tina ketan hidung da urang Talegong mah ketan pandi urang mah geus eueuh nu ketan cing teh bah insyaallah cuk abdi teh matak lamun eueuh picapekeun teh moal teu ditanya ongkoh ti Talegong tapi eueuh bugis rek kumaha urang ngomong aya abdi mah da jelema pintar deuk ngomong Pak hampura diolog teu marere deuk kitu heulakeun inung jeung bapa naha salat urang ditolak ibadah urang ditolak lamun urang goreng patut ka indung bapa matak ceuk bahasa Quran birrul walidain sing harade ka kolot ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus kolot boga duit anterkeun duit ibu ka kolot ibu ceurik kunaon ceurik kolot na geus eueuh ruku padung rap ku lemah katurban taneuh beureum kajeun ngoceak maratan jagat kajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajetul baheula mah ibu gering aya nu ngusapan ibu susah aya nu nangkep coba ayeuna ibu susah jeung gering ka mana kolot anu geus eueuh hayang tepung poe ayeuna keneh kolot nagog hareupeun urang tapi geus moal bisa matak bagja lamun inung bapa masih kene araya sugemakeun ti ayeuna tanya ka hayangna naon karesepna jamin ku anakna anak ngajamin kolotna maka Allah ngajamin anakna hiji tah dua pamajikan alus ka ieu mah bakal kasiniran urang merek minta rekomendasi ti pemuda bahas tong siap lah sing karyatnya sabab abdi rek bebaledugan sing karyat aduh si eta aya kenang nyeceleh pamajikan mah sing tarik tawayahna lamun aya istrina engke di imah bang naon tadi ngomong naon tuh itu tuh bener engke pamajikanna bakal naon tadi ustad kuat dibobotan di tita sia teuing mau tuh poho moh pamajikan sing alus ka salaki nah lamun mah cek nabi teh kami di tita lamun mah umat manusia di tita sujud kasalian ti Allah maka salaki adalah orang pertama nu kudu disujudan ku ibu ngan ku sabab teu meunang urang sujud kasalian ti Allah maka lamun judul lagi lamun mah bisa pek sujud teh ka salaki datang ti panyabaan ti sawah ti mana rengkuh ibu dengekeun yo cicing tenang aa geuning sumping ieu teh ngeluk lain kieu wae nagog wae teh rengkuh cekelan leungeunna suntangan kalah cecengiran sia teh mah cicing geus suntangan cokot hihit geber-geber hareudangeun cokot cai anu tiis ka dapurkeun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan ngomong sing hade punten bapana cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka tempat jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi ibu ka salaki kajeun teh manis nu bikeun ibu ngecebrek we hayang nyeblok angkat ka jaman bapa bade ka jaman ta ieu anuk ieu odol ieu sabun ulah nepi ka salaki deuk mandi kokot teh tengan neangan sabun dicook ku budak atuh sikat digegel ucing deuk mandi teh kalah kajangar hayang nonyok kana temok tah
Sadiakeun anuk jeung sabunna ku ibu, beres mani papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah, kebutkeun sajadah, mangga bapak gerana tepan dekul salaki salat, ibu kuliwat ka hareup beres salat, nyuuh nalahunan salaki pok ngomong, akang teh puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa hormateun abdi damaeun abdi ti bareto nepi ka ayeuna rumasa nu ngaran pamajikan can bisa nyugemakeun nu jadi salaki, hapunten aa. Ieu ceramah jero teuing, sing pareneleng ieu ka urang. Da si itu tuh cenah usulanana lawan ku ibu sok lawan hog urang ada kikituan ku ustad kanu jadi salaki ngan salakina nu kudu kumaha heula atuh nah jadi tegenah cicing ari pamajikan diteta geulis ai liptik dicokelan ku bilik ari ongkoh titah di wadah anu dibikeun sarang sang kawung buat jika nu melakna atuh lalaki langit lanang jagat kudu tanggung jawab ke pamajikan lamun hayang pamajikan kitu kanu jadi salaki lalaki tembongkeun tanggung jawab hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan kunaon jadi ungek-ungekan tadi mah pang tuh tempo mah gera nyangu yeuh beasna mah gera masak tapasakeunana mah dangdan tah alatna mah balanya yeuh cecehna raos ibu kadenge teu cenah heueuh lamun seuseut ekonomi entong loba nuntut pamajikan kudu nepi ka Z sadar diri lah keprok ibu-ibu asa dipemenangkeun euy ngan yakin bubar ti dieu kadenge tadi cek ustadana ngan cek salakina nu hiji atuh nu pertama ngomong naon ustadana wah aku mah aing we ngadon gelut bubar pengajian pamajikan kudu alus ka salaki idza amartaha atau atka awewe nu alus mah hayang ditarima ibadah salat jeung sagala rupana hiji patuh ka salaki mah nuju naon di kamar tunuh bapana wios bapa miwarang ninyuhkeun kopi gawat buringas keur tunuh gawat buringas mangga bapak mangga keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas kunaon buringas sadar diri sawarga dibukakeun ketika pamajikan nurut tumut kanu jadi salakina ieu mah da atuh keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh mah keur naon di kamar nya molor atuh aya kieu mah teu cara siang ngebecos we kana TV lain pang ninyuhkeun kopi kokon apa majikan didinya aya aja nu kitu ayo ngomongkan batur jadi dosa nyeureun pamajikanana acan berarti lalajo batur wah dosa pamajikan hade ka salaki telo dulur akur jeung syarat ibadah di tadi mah teh ibu lamun dulur geus aku tong coba-coba inung maot bapa maot anak ngariung marbutkeun warisan moal aya jelema beunghar ku warisan moal aya asli ya moal aya jelema beunghar ku marbutkeun warisan komo adi jeung lanceuk nepi ka teu akur ku marbutkeun harta keur naon harta diparbutkeun bari maot ditinggalkeun gedong sigrong mobil mewah sawalega anger ibu maot mah boeh warna bodas Pak sanyaahnya anak ibu ka salaki teu hayang make jeung milu dikubur sugan urang di mah aya lamun salaki maot bape ari abdi bade jeung saha teu aya sasaha di dunya teh iwal bapa ngiring we cek lebe teu meunang istighfar cek pemuda eta ulah nah da urang mah nolol dijejak ku aing mah jugdeuk init mah geblus ka jero kubur ruang ku sararea tulung gerabanungan ku para pemuda di dieu anu hayang milu ka salakina tungguan geus natus buuk dibeureman deui rok dipondokan deui tiap aya lalaki om check in om arah geuleuh dulur akur jeung dulur pamajikan alus ka salaki anak hadeka indung murid alus ka di dieu aya pangaosan rutin saha nu mere ilmu ka ibu ustad setempat Pak matak nu jauh mah tong pati dihargaan tah hargaan mah ustad nu deukeut nana gerhana jelema jauh tong pati dihargaan tah hargaan mah nu deukeut
Nah aturan gerhana debet datang ka dieu diulem jeung dibayar. Ustad setempat mah hampura nu ikhlas tibatan sasaha. Ibu maot dikurebkeun ku ustad nu deukeut, ibu gering didoakeun ku nu deukeut. Coba ibu gering bebeja ka urang, moal datang deuk naon? Sajauh-jauh nya. Mata hargaan mah ustad nu deukeut. Ulah coba-coba ngagogoreng ustad nu deukeut. Ieu toh. Cing teh ibu sanu ngaosna, ustad kukut we. Kuat nganggap anak emek ka ustad. Geus moal barokah ta ilmu teu ngaledek kitu. Aya dua nu sok dihina ku ibu, hiji ustad, dua hancip. Sok hancip, aduh tentara doraka ti indung. Sok ngaku sok. Tong sok kitu. Hancip teh kepanjang tanganan dari TNI polisi. Lamun polisi dihormat, lamun TNI dihormat, hancip ge kudu dihormat. Nah, kepanjang tanganan dari TNI dan polisi ngan di tingkat RT. Yo nyebut tentara doraka ti indung. Murid alus ka guru wakiruman tata alam. Ibu hayang ditarima ibadah ibu ku Allah. Cicingna 4 perkara, sing hade ka indung bapa, sing hade ka salaki, sing akur jeung dulur, mun urang boga guru, sing hade ka guru. Ngeusan. Terus. Aya ieu teh di aya nu umur 80 tahun ka ditu. 80. Mana? Jompo maksudna 80. Aya. Teteh wakilna sok ka dieu. Heeh. Alungkeun heula budak mah. Iya teteh apa? Jompo. Nu 80 tahun jompo. Oh sok ka dieu. Nu 80. Mana Bu? Sok ka dieu. Ieu nu ngaletiluan, nah ngarora keneh. Lain naon mau tos pipis gitu. Cicing urang bere duit. Allah jeung budak degege moal watir. Ka mana salakina? Di bumi teu ka dieu. Keun bae. Jadi keun wae lah, keun wae. Teu cangkel. Sok ceuriknya. Kumaha we teteh baheula ka indung teh kitu. Ogo pegawai. Ieu pasikeun nya ka jompo. Aduh euy. Ya. Nitipnya abah, abah. Kasih abah nya sami-sami. Nu umur 70. Heumana? Malin. Sok apal ka dieu. Nini ieu. Sok. Tenang lah. Jangan jadi jompo sih eta. Cicing ora keneh. Mau ke urang cenah jompo. Cicing lah. Jadi gado jompo di mana jompona? Jeung Uwa. Ai tuangna ti saha? Ti Uwa. Tah ieu mah namahan keur cenah jajan. Tapi masih kana bengras gitu emutanana. Masih kana nguping. Itu mah guruaneun, teteh mah 50 ge centang tuh. Nya, mangga. Mana? Aduh. Abdi moal cenah aing mah. Itunya, ieu, Mak. Ieu sanes. Saha itu teh? Ma Ici. Mak, ka dieu, Mak. Aduh, budak ngora hayang naik ka dieu cicing, urang mah butuhna kolot. Tiasa mah naikna tiasa teh Mak. Sok ka dieu Mak. Geun bae da geus kolot Mak lah. Awas uyut. Aduh geubis, aduh. Sok ka dieu. Mana henteu lamun rek ka dieu mun rek di dinya bae besi capieun mah. Paling akang nu ka dieu na pasieun ku akang. Mah di dinya we Mak. Di dinya we Mak. Bilih geubis ka dieu mah. Sabaraha tahun Yuswa? Jadi tos hilap karena umur. Ulang tahun tanggal sabaraha? Cara ulang tahun kan bae lah. Tapi mah asli orang dieu. Gaduh murang kali seberiji.
Kade aya 3 teu di aku ye. Soalnya kan umur poho komo ka budak teu. Jadi gaduh gaduh 2. Nak maut hiji. Jadi tinggal hiji. Saha namina tanu hiji teh? Jang Taya. Itu nu bon tongor lain. Sanesnya itu mah. Lain pokoknya yang di aku tuh yang lain. Jang Taya. Emak incu seberiji. Nah. Jadi Jang Taya teh can gaduh murang kali. Can nikah. Aya balad urang euy. Sabaraha. Nah di manjang serikeun abdi deui. Jang Taya teh sabaraha tahun usiana? Aduh duka cenah. Jadi terang mata Jang Taya teh terang sabaraha tahun usiana? Oh boro-boro bodak mah geus poho deui kana umur emaknya. Mate asli orang dieu. Urang Pamorotan. Di mana Pamorotan teh? Oh iya. Di Kubangan, di ditu atunya. Ari mah gaduh abah. Gaduh abi mah. Naha? Tos maut. Si abah teh tos maut. Jadi mah alim nikah deui. Ditolak pemuda ditolak cicing mau ke jeung hayang cicing ditolak. Nya itu cenah dari teh kikieuan ka mak dek ditolak mah nya mak. Tuh ditolak cenah dengekeun teh. Mung. Wah cicing. Mak kanggo mak artos eta teh. Kada dipiceun deui. Kanggo naon teh Ceceh? Dadah. Waduh. Nah aya warung. Ari itu saha? Incu. Sanes. Saha neng sahana? Oh tetanggi. Atos atuh mah. Kade geubis deui aduh. Awas geubis mak. Sok dek. Awas mah geubis mak. Aduh. Tinggal mak eta nya. Akangnya nu ka dieuna. Aduh euy. Nomokan euy. Bae. Yo. Saha ieu mak? Abdi nitip 200 mak, bilin dugi 100 kalinya. Aduh. Geus pikaseureun. Ya Kang, keur akang ya. Ya keur akang. Keur saha we bagikeun kita. Keur udud. Tah anu suudon kudu minta hampura ka urang. Pan tadi teh aya hate anu suudon. Nyanyi disawir. Nya mak. Saha? Bawa dianggap nu gering urang euy. Nah, mah dadamang. Oh, meureun sing sehatnya maksudna sing damang atuh sing mah urang keur kieu eta. Nya nuhun, Mak. Pikaseureun di dieu mah tuh. Cicing tong hayang jadi jompo teuing. Kajung hayang jadi jompo. Alhamdulillah teu meunang 800.000 dibagi ka opataneun 200.000 ewang tah. Sok we parake jajan ka ditu nya. Hah? Abdi kudu nyawer ka dinya. Sararudi teuing. Sadayana jamaah sing sarehat, sing pararek milik, dara deukeut rezeki, anggang balai, jauh cocobi. Para pemuda, pamudi di ieu tempat sing balageur, sing saroleh tur solihah, sing bisa patuh ka inung jeung bapana. Pak Kades oge sami kusim kuring dirakeun sing panjang yuswa. Atau muga-muga urang dikumpulkeun jaga di alam mahsyar kalawan kumpul aya dina rahmat jeung pitulung Gusti. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangakeun
Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka Pak Ustadz Nana anu parantos masih tausiah ka urang sadayana.